Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun usikum nafsi bitaqwallah faqad fa'azal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala asbaka min azmil umur. Shadaqallahul adzim wa shadaqahul karim wa nahnu alika minasyahidi wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji senang syukur sahakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada alam habibana wa nabiyina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluargina kepada sahabatna pada tabi'in. Mudah-mudahan orang sadaya kang syafaatul umma Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram sesepuh hormatan simkuring ti kawit RT RW camat oge ka presidena, mudah-mudahan doakeun kurang sadayana, mudah-mudahan marantana janten pemimpin sakumaha nu parantos dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram para wargi sadayana anu hormatan simkuring, mudah-mudahan salaminan mimpiroh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina ieu saah simkuring berenana tema pahala jalma anu sabar sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha anu parantos diuningakeun dina ayat suci Al-Qur'an anu tadi parantos dina mukadimah, sabar dipasihan ku Allah, sabar ketika musibah, sabar ketika dipasihan amanah, sabar dina ibadah. Mudah-mudahan sadaya insyaallah anu bade tema dibahas ku simkuring tiasa nyimpelkeun kang urang sadayana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabar ketika musibah di mana urang dipasihan musibah ku Allah Subhanahu wa taala, pantasna sareng sabiasana sareng sakadahna sakumaha Kangjeng Rasulullah di mana urang musibah membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah aya anu pait, musibah aya anu amis, eta teh patut urang disyukuri di mana urang kang musibah ti Allah ulah matak jadi aral subaha sur pari paosna, di mana urang menang musibah ti Allah urang kedah emut ke Allah, sabar dina iman. Contoh sabar dari iman diperintah ku Allah, contoh urang dipiwarang ku Allah, salat zakat puasa eta kewajiban ka urang sadayana. Sabar dina waktu sabar harita urang sadayana tangtos jalmi anu hirup dalam dunia mah sadayana pasti bakal menang ujian sareng cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menang musibah, sabar dina ibadah. Contoh sabar dina ibadah di mana urang dongkap waktu natepan menuju kumaha wae tangtos urang sadayana teh kedah ngalaksanakeun ibadah. Ibadah aya sebagian ibadah. Ari ibadah nu kumaha? Ari ibadah mah contoh seperti salat, seperti puasa, zakat jeung puasa jeung haji eta ibadah. Contoh sebagian dari ibadah nyata sapatos sedekah jariyah eta disamina sebagian dari ibadah. Hadratul kiram anu kusimkuring dipihormat, mudah-mudahan samin anu magfirah Allah Subhanahu wa taala. Di mana urang bade ngalaksanakeun naon bae amaliyah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tangtos urang kedah diniatan dina manah nyaeta ikhlas. Ikhlas aya hartosna ikhlas teh kedah ngalaksanakeun di mana tos dilaksanakeun tangtos urang ulah sok wani ngobrolkeun kanu sanesna. Naon margina? Margi amal ibadah lamun ku urang dicaroskeun sok kumaha lamina sataun bisa jadi lumpur samenit atauna bisa sajam. Contoh seperti urang sok kersana tepan, contoh urang tos ngalama amal ibadah sedekah jariyah ka batur tapi dicaritakeun kana sejina tah eta teh bakal ngalebur karena amaliyah anu parantos ku urang dilaksanakeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabar dina nalika menang musibah nu tadi di mana urang menang musibah sakali membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar dina ibadah anu tadi di mana urang waktu subuh datang kalah katundu lamun teu ngalaksanakeun salat subuh kitu jalma teu puguh. Lamun datang waktu lohor ulah sok kalah kamo molor kudu kumaha tuh laksanakeun salat lohor anu kitu teh lamun ninggalkeun salat lohor tangtos jalma anu kitu teh jalma sakalor.
datang waktu asar kalah kakak pasar nu kitu teh jalma kasasar. Datang waktu maghrib gebrak-gebrik kawas curik tinggal sholat maghrib nu kitu teh incuna jurig. Datang waktu isya kalah ngagaya lain mah sholat isya ninggalkeun sholat isya nu kitu incuna kuya gitu nya. Incuna kuya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali deui di mana urang ngalaksanakeun ibadah perintah Allah kedah kumaha kuncina ikhlas menuju jadi jalma nu takwa lil muttaqina imama, jadi takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala intisaru abilah wa tinubuna wa nawahi, laksanakeun perintah Allah tebihan cegahan Gusti Allah. Benten sareng kapun bojo. Ai kapun bojo mah ibu bapak, lamun kapun bojo mah tebihan tebihan parentahanana, cekatan laranganana. Ari ka Allah mah kedah kumaha atuh? Laksanakeun parentahna. Sabab urang teh naon? Ridho di panganan ku Gusti Allah, ridho di Rasulullah ku Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangtosna urang kedah kumaha? Kedah sering ngalaksanakeun sunah-sunah Kangjeng Rasul asa kumaha dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina naon tah? Sok diaoskeun kurang dina maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wa tawaddu. Tangtos Rasulullah teh kumaha dicontohkeun ku Rasul pemimpin anu kumaha anu handap asor nyaah kasahandapeun dedeh kasaluhur hormat kasaluhureun tah nu kitu naon tah sebatna teh sapertos sunah Rasul. Aya mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi salat gagal ngaku ahli sunnah tapi tahun tara ibadah. Sabab di zaman kiwari mah bupa seueur jalma teh anu naon formalitasna wungkul, ngaku nama Islam tapi salat nama tara gitu kan, salat nama tara. Datang waktu adan lain kalah naon buru-buru kacai kalah kagular goler sakedeung deui cenah bokna teh. Datang waktu lohor sakedeung deui kalah jam 1 geus jam 1 teh sakedeung deui tungtungna kalah nyuh kopi geus nyuh kopi teh kumaha. Datang waktu asar tungtungna tinggalin salat naon? Salat lohor. Ngalaksanakeun salat lohor setengah 3 ternyata salat deui asar kakarek ge bieu cenah salat lohor teh geus asar deui. Eta naon? Nu kitu teh bohong. Lamun urang menuju ridho Allah, menuju mardotillah, sabab hirup di alam dunya teh mung hiji nu dipiran ku urang naon? Ridho Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ibadah nya dina ibadah kade ulah sampaykeun ka urang seueur anu ditinggalkeunana. Seueur anu tinggalkeunana tebihan larangan Gusti Allah. Sabab naon? Sabab urang ngakuna umat Islam, ngakuna umat muslimin, tangtos kedah ngalaksanakeun sakumaha diparentah ku Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna. Sakumaha tempat contohan ku nganyo Rasul. Geuning sok dioskeun ku urang setiap maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina berjanji geus jelas na berjanjinya. Kantun naon nah? Kantun pelaksanaanana. Ari mah kumaha lamun urang tas salat boro-boro sunat kalahkan naon likum leos datang jumaahan lain mah tas jumaahan teh ilahi ilan sunil firda siala ari urang mah lain ulas ilas rek barali ka imahna boga naon di imah detaina naon ieu kur kitu jeung kitu datang ka imah paling ngopi jeung ngarokok teu aya manfaatna. Sok atuh tulikeun heula dugi ka beresna sabab dijamin sareng Kangjeng Muhammad SAW sing sajalma tas jumaahan. Nah, contoh salat tas jumaahan sataacanna bubar jumaahan ketika sampeuna can robah minta magfirah ka Allah, minta ngadua ka Allah, insyaallah bakal diijabah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kumaha tuh menuju jadi jalan muttaqina imama? Hiji di mana urang waktu rek indit ka pengajian da waktu rek indit kena tempat peribadahan teh nu tadi ikhlas. Hiji niat ikhlas. Kedua,
ladang ka masjid, ladang ngaji, kedah aya ladangna, da urang ge usaha teh hayang ladangna. Di mana engke dipilari ladangna eta? Dipilari ku urang engke di yaumil kiamah, beh dituna di mana? Di waktu urang lebat kubur, sabab urang teh bakal nyorang sabaraha rupa deui. Hiji, urang parantos di alam rahim, dua di alam dunya, katilu di alam kubur, alam barzah, alam mahsyar kadituna. Tangtos hirup teh lingkur sakedeung deui ayeuna. Naon sababna? Sabab jalma kaseueuranana sok aya paripaos hirup dalam dunya, lamun teh ibadah teh kumaha? Lah kumaha engke we. Tur padahal mah sanes kumaha engke, tapi da kumaha tuh? Engke kumaha? Sabab manusia jalma nu ibadah teu ibadah lamun maot bakal bilatungan, jeung bilatungan teh balitungan. Benten sareng gogog, ari gogog mah jeung ucing lamun paeh modal nya. Leres. Kudu bilatungan unggul benten sareng jalma. Ari jalma mah santosna naon? Santosna bilatungan teh aya balitunganana. Taku kituna hayu urang ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab jalma teh kedah kumaha tuh? Sabar kana nikmat ti Allah, sabar kana musibah ti Allah, sabar di piurang ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dina musibah, sabar dina maksiat. Contoh, sabar dina maksiat di mana urang resep kana anu teu matak manfaat, cek Allah tinggalkeun, wayahna tinggalkeun sok sanes urang resep. Da eta teh dirarang Gusti Allah. Contoh seperti mabokan, seperti berzinahan, eta kan dilarang ku Allah, teu kenging ku Allah, maka tinggalkeun sok sanajan urang resep. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salajengna sabar dina perjuangan ningkatkeun keimanan ka Allah, manjungkeun agama Allah, nangtungkeun agama Allah, nangtungkeun syiarna Allah. Kedah kumaha tuh niat dina mana urang? Kedah kumaha? Kedah ikhlas urang ngalaksanakeun ngadamelan masjid, kedah karsa ngalebetanana ulah sampaikeun ka kumaha? Ari ngadamel masjid kersa tapi ngalebetanana teu kersa. Naon bentena jeung jalma anu ngadamel kuburan. Jalma anu ngadamel kuburan pakersa-kersa padaek-daek, tapi lamun dipiwarang ngalebetan kuburan mah moal kersa. Nah, kituna hayu kasadayana ahli jamaah, ahli pangosan, urang ningkatkeun keimanan ka Allah, malah mandan ka pira Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha anu dawuhkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW dina Al-Qur'an parantos jelas, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Kudu kumaha tuh? Kudu buru-buru minta magfirah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hartosna kedah kumaha? Kedah nyarekeun maca istighfar, ngasakeun sholawat. Urang di mana bade kulem sok ngaoskeun istighfar. Sabab saur Kangjeng Rasul disunahkeun jalma di mana bade kulem kedah ngakaduhan abdas heula, terus urang teh ngadoana heula, terus urang teh maca sholawat. Da Kangjeng Rasul ge di mana bade kulem teh tarakirang ti 70 kali. Di mana bade ngaoskeun bade kulem eta Kangjeng Rasul bade kulem teh tarakirang ti 70 ngaoskeun istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabali rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ujungna teh urang teh sing kersa tobat istighfar ka Allah, nyarekeun istighfar ka Allah. Sabadana tepan urang sok kaoseun istighfar, astagfirullah, sareng selawat, sareng sanes-sanesna. Naon margina? Margi urang mah ngarumaoskeun jalmi anu seueur dosa. Dan namina ge jalma anu pang awona
jalma anu teu ngarasakeun jeung teu garumaoskeun bahwa urang teh jalma anu teu boga dosa. Sadayana manusia ngaduaan dosa. Iwati Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana anu tiasa nyapaatan ku sabab teu gaduh dosa. Ku kituna hayu urang sadayana jamaah anu hadir dina ieu maqam urang ngalaksanakeun sakumaha sunah-sunah Rasul, anu ngalaksanakeun perintah Allah, nebihan-nebihan cegahan Gusti Allah. Salajengna perjuangan, dina perjuangan masalah peribadahan sok aya paripaos hoream, sadayana ge hoream. Naon margina? Sabab iblis jeung setan salamina nguntit-nguntit ngagoda ka urang. Kitu nya, ngagoda ka urang. Sangka naon tah? Sangkan jadi batur manehanana. Lamun geus jadi batur manehanana, tangtu manehanana bakal bunga keprok. Manehanana loba baladna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan salamina ina magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salajengna wasbiru ala sobaka ilallahi tahruju ahim ala fakum bin ta'ifin mimma yamkurun. Jalma sobar ka Allah di mana menang musibah, di mana menang amanah, di mana menang perintah ti Allah, tangtos kedah naon tadi kunci nama sobar menuju naon saur tadi temana sobar ke jalma jeung nu takwa bakal dinaon bakal diganjar ku Allah, tangtos bakal menang pahala ti Gusti Allah. Ku kituna hayu urang sami-sami nyeurkeun istighfar ka Allah sabab urang jalmi seur dosa seur kalapatan terutamina tipe pada manusia sabab Allah moal ngahampura eta jalma lamun masih keneh boga masalah jeung papada manusia kedah islah heula antara si A jeung si B. Lamun boga dosa kedah minta dihampura imah salaki jeung pamajikan minta dihampura teh setahun sekali pokna teh lah engke we setahun sekali. Lamun ungap we ting mah bakal bosen. Kawas jalma dititah ibadah nya dititah ibadah ku Allah Subhanahu wa taala salat anu 5 waktos pokna teh kumaha engke deui di engke tungtungna bakal jadi bangke. Geus jadi bangke bakal nyangkere sabab hirup dalam dunya teh manusia ukur nu di tangan teh naon Bu Pak, nu di tangan teh liang naon liang kubur ujung-ujung nama manusia sadayana ge bakal kana liang kubur anu maot sadayana anu maot anu paeh anu maot ke jalma nu soleh nu paeh jalma anu naon anu toleh. Jalma nu soleh sok aya paripaos pupusna resana al mukarram tapi jalma bangsat di mana paeh macana kumaha masyarakat pokna alhamdulillah. Lamun ajengan mah paosna kumaha maotna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya gitu kan. Lamun jalma anu pika benci, jalma anu tukang jadi huru-hara mah pasti nu dibaca teh alhamdulillah. Yang kaya mati, yang miskin mati, mending keneh naon? Mending keneh bari ibadah. Sabab ujung-ujung nama tangtu sadayana ge bakal kalebat kubur. Gitu kan? Sabab manusia titah ibadah teu karesa, titah salat anu 5 waktu masih keneh teu karesa. Ari ngangkat semen mah 50 kilo nya diangkat kajungjungkeun, tapi ketika dongkap waktu adzan hayyalan shalah pokna kumaha sakedeung deui hayyalan shalah lah kagok sakedeung deui kopi can beak pokna teh kitu lin kitu pokna teh. Tuluy padahal salat teh da teu lamiyeuh natapan teh teu lamiyeuh lamun dilaksanakeun mah ibu bapak natapan teh kudu sabar menit jeung widan komun tawidan mah assalamualaikum leos saya ngaleos Prajek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos jelas sing saja lamah anu salat tanpa widan teh nu kitu teh pahwa kirdun matak tingkal panca kaki keur jalma anu sok salat
tara wiridan tinggal pancang kaki jeung monyet kapinaon. Sabab cek Rasul mah anu tara wiridan teh monyet bahwa kirdun. Bahwa kirdun. Begituna sok laksanakeun lamun urang ngangken karena sunah-sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sobar dina ketika musibah, sobar dina maksiat, sobar dina ibadah, sobar dina perjuangan, insyaallah bakal kenging lungsur magfirah ti Allah, bakal lungsur ikhlas ti Allah, bakal lungsur naon tah? Panghayap rahmat ti Allah disebut naon? Rahmatillah. Nu pilih kurang teh naon? Nu pidarian kurang teh saukur magfirah sareng mardotillah. Sabab nu dicapai ku manusia di alam dunia kur hiji nu dipilarian lain surgana Allah, lain sin kurakana Allah, tapi urang nu dipilari naon? Nu dipilarian teh ridho Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mudah-mudahan sok sareng salit aya manfaatna kang urang sadayana. Oke, serta acan mungkur hayu urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala urang ayeuna aya dina musibah corona, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tebihkeun tina sakali bancang pake fitnah dunya akhiratna. Hayu urang sami-sami Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna minal khairir raziqin wahdina minal qawmidh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.